warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Kalista Tiragania di kelas 7I. Abdi rek nyaritakeun tentang dongeng Sangkuriang. Zaman baheula hirup hiji awewe geulis ngaranna Dayang Sumbi. Hiji poe manehna keur gunting ujung-ujung kuina murad tina imahna. Manehna ngadoa ka pewata lamun lalaki nyokot kulit abdi ayeuna bakal jadi salaki abdi. Lamun awewe manehna bakal jadi adina abdi. Anjing jalu nyokot eta pikeun ngajaga kecap-kecapna anjeunna nikah ka anjing sareng anu namina Tamang. Lain hiji poe Sangkuriang keur mana jeung Tumang, tapi teu papanggih nanaon. Lajeng Sangkuriang nyalakeun Tumang jeung maehan Tumang. Sangkuriang maksa Dayang Sumbi kawin jeung teu bisa narima lantaran geus jadi indung jeung anak. Lamun Sangkuriang hayang kawin jeung Dayang Sumbi, kedah nyieun parahu dina sapeuting awalna kabut. Sangkuriang ambak teras najong eta parahu.